Ku bismillah dikawitan abdi ngarangkai syairan, syair tentang kahirupan abdi nu dipamondokan. Lamun hayang bisa ngaji entong loba nonton TV, komono ong bujur meri bisi ditampiling banci. Gusti kudu kumaha abdi ngaos entos lila, tapi angger henteu bisa era ku calon mitoha. Unggal poe unggal waktu henteu bosen ngala ilmu, sabab abdi marumasa lain turunan ulama. Unggal bulan dikiriman beas duit kadaharan, sakapeung maosok era can bisa mulang tarima. Unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nundutan, sabab penting kurang sare mikiran hanjanu hese. Kadang sare henteu tibraku sabab loba tumila nyongcongan kana salira ripuna menika cida. Lamun datang waktu ngaji tara gewat kacai, meakeun heula cikopi, kopi sesanu kamari. Mun ditaros kupun guru, ditaros bab sorof nahu, pugu ge tara ngapalkeun abdi tungkul bari mengpeun. Batenggeus kukurukan hayang gerak kausian, ku pasak jeung lauk teri, sambelna sambel tarasi. Pas ngadenge wallahu alam tina lambei mama ajengan, duh Gusti alhamdulillah beres ngaji meuni bunga. Lamun ngomongkeun cinta san
mantri teu bisa kumaha manehna ngandeukeun doa elek kunu boga ninja abdi ngadamel syairan nuju tepugu emutan dikantun nikah kumantan nu teu gaduh rarasaan.